Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wala saya teh. Wah, Saha? abdi kita Batak teh Kang. Orang Batak tapi bahasa Jawa sih mah teh. Usah ada siapa? Mang Ade. Sidikan Kang abdi teh tadi teh di bumi. Saur pun bojo, saur nate bahwa si Akang teh nuju bingung. Heeh, dewe teh bingung gitu deh. Wire juragan Bima ngantunkeun. Ngantunkeun dan ngadunkeun. Bubus maot gitu. Maut. Tah sok Da dewe teh kesedih tapi hate dewe mah ieu teh euy. Teu percaya juragan Bima maut teh hate teh teh. entong goro Akang. Heeh. Abdi ge teu percaya eta juragan Bima ti kerelep. Karelap. Lintik karelap, ti karelap. Tenggelam di laut. Tapi pun bojo mah walaupun bagaimana, ieu katitipan can ngiring bela sungkawa ka Akang Pangmasih geuning kitu ka juragan Bima. Ka sateh itu sareng ka juragan Gatut Kaca we pasikeun sareng ngiring bela sungkawa kayak biasa mah dikitukeun. Ada juragan Bima teh saksara goblok sih teh. Menjadi behas. Kumaha lain abang urang Batak tapi bahasa Sundana parantos lekok ieu nya. Kan abdi teh ngumbara di dieu Kang. Wong umara ai abang nami teh saha? Nah, upami pun Bapak mah pasar ribu. Upami abdi mah pasar 888. Nah, kurang hiji. Ngauduan. Si Juri. Ini ke CF. Alah, teh saha ka abang Si abang teh nama pan jadi urang dieu, urang Dharma aja. Tah itu jadi nikah ka urang dieu. Oh, kagungan garwa ka urang dieu. Gaduh ka urang dieu. Saha? Namina teh Mimin. Mimin. Sanes butet di Benahara butet. Nah, pemibu teh di meta mah pacar. Oh, pacar abang. Lain pacar kabogona we. Belajar siapa? Lain bang, etang nanti etang ngehibur urang dieu, urang Dharma Jaya. Dina syukuran, abang bisa teh ngalaku Sunda? Oh bisa. Bisa abang ngalaku Sunda? Bisa, gampang. Tapi pas liburan jeung dorpres ya teh. Dijeng angin ngelebuhnya. Cenah di dieu teh jauh di laut. Tapi ieu biasa di laut ya angin dia. Punten ka Bapak Kades eta anginna dialitan heula sakedik. Jurig banyak angin bisa diletikan. Terus dengan karena AC sih teh. Lain abang bisa lagu Sunda? Oh gampang. Lagu naon? Mergi si abang dilatih di Sumedang. Sumedang mah kadege ahli kana kesenian Sunda. Abang bisa? Dawuhan mitoha. Ulah, seteh dawuhan mitoha. Saur mitoha le dawuhan. Saur mitoha. Encep. Encep. Dan mitoha dibuka encep. Nah, encep. Buka tuh pokoknya lagu hayang belajar lagu Sunda. Ku si abah dilatih. Dilatih apa pun mitoha. Lagu naon? Lagu Sunda, lagu iya lagu buhun. Lagu buhun, lagu naon? Lagu nanti bikin. Kumaha? Cangkurileng. Woi. Naon? Cangkurileng. Cangkurileng. Oh, mana? Abang-abang udah Sunda kudu cangkurileng. 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 Entrep dina cangkurileng. Belakuk lain gitu laguna. Cangkurileng. Cangkurileng. Entrep dina dahan kai lain cangkurileng. Taruhnya si Cepot. Naon? Kapan kainnya tegis diragaji runtuh. Runtuh contoh kainnya teh. Jadi untuk nanti rek sok. Akhirnya cangkurileng tadi untuk di mana? Coba dia untuk di nangkot di kaca anak ke Sumedang. Mual balik deui. jadi Untuknya dina cangkurileng. Margi pami dina entong dilodong. Ya. bener. Itu pami untuk dina kuda disepak. Oh gitu. Lu mawi cangkurileng abdi makara nyandung. Cara salingkuh. Jadi entrepnya Anggar untuk dina cangkurileng deui. Kinten-kinten saminggu nogan. Nogan. Lagi cangkurileng bikang diuntukkan ku cangkurileng jalu. Jadi no. anaknya Pancet. Nya cangkurileng
Masa anak mendu lain-lain? Lain teh saha abang bisa tanya lagu Sunda Diajar Kang. diajar. Lamun teu diajar mah atuh dari si abang teh pan cicing di Sunda. Oh, Ayeuna salami-lami si abang teh pan bibiran angkot. nyebrang angkot. Ribu bibiran angkot teh. Lain salian ti lagu Sunda, lain salian ti lagu campurileun. Abang bisa nyinen lain. Kapan si abang teh keur latihan sinden? Abang bisa nyinen? Bisa. Nyinen mah awewe lain laki. Gampang. Kumaha? Di dia mah tinggal di ibu-ibu nanti tinggal di Ibu-ibu kumaha? udah kawin lagi tinggal di Garilis. Gerelis. Surang dia. Lalaki nak tinggal di kan. Naon? Kararase. Oh bener. Bela itu tinggal di ini nakang. Naon? Parareot. Ya Allah, juri gini ngopeot. Ini di mana? Ini cangker. Tapi bisa abang kalau mau teh iya ini jadi cangker bisa. Gampang. Kumaha? Dia mah khusus kamu ka urang dia. Heeh. Lamun ngarumaskeun ini hoyong cangker gampang. Cangker dan cangker. Janten urang nyanak minyak kelapa. Minyak kelapa terus. Karena pisin. Heeh. Kita jam 12 berang. Heeh. Sini nih moyang. Terus Dibalur ku minyak kelapa. terus Engke ditarik tina punduk. Diurut. Oh. Geus semet kana tonggong, Oh. dibedol kulitna. cangker teh. Dengan irung pindah ka balikeun. Ya kulit dibedol masa. Lain cisok. Cisok nyinen. Di konsentrasi ya gini pas udah pergi sapeda tinggalikeun eta. Ieu da panitia meuli ngabagikeun na luhur panggung atuh. Sok enggal heula hadiahna mangga parantos saya eta. Mangga Pak can apa? Diteken Pak. Teken lain teken. Ya Pak itu kudu kertasna diteken heula. Eta Bapak Hansip can kenging. Mangga Pak can apa? Iya Bapak Hansip kenging sapeda tinggal bitandena bose sapeda beli ke Surabaya Pak. Naon? Sapeda perang di bose gua. Kuat teh. Moal nggak beleduk pitisna. Gas beres ya beres. Nah, aku mari bisa sepeda paratos mios. Abdi bade kaul nyinden, kaul siakang kudu jadi sinden. So, kaul ka urang Dharma Jaya, Malaysia nya orang Batak tapi bisa nyinen pisau. Bela sakedeung. Naon? Kudu salin, Oh disalin. salin. Ganti iket. Ikat lain iket. Jangan tuh panggalian ke eta, je. Pangdiungan jadi tiung cenah. Dijilbab. Dijilbab. Sudah ibu-ibu. Oh, dia. Lain ngagawe ke demi sukses. Sok enggal. Dijilbab tuh. Nah, daun. Sering. Set. Di bengket. Bengkut lain bengket. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu baik teh. Nah jadi Allah. Masa nulis tidak dosen seperti di pocong mumun. Dijilbab kan tadi Dijilbab pun. apa lagi aduh ngapil Ungap sate. Di sebenarnya. jelas iya Tepungku sama banget teman tukang berharap. apa lagi pakai senang Aduh, Gusti. Jadi loba rek. Alah, jadi loba serana dulu. Hei. Ninen, jurik. oh bilang karena itu bisa masuk Seorang bisa beda-beda gitunya. tergantung cium Oh, tergantung tiung. Beda-beda suara gitunya. kapan di barang kau nyinden Oh, pada nyinin bangga tuh. Saha kakasih teh? abdi Mun. sali rasa Cari rasa cuk di rumah makan. kapan abdi saya mengarawasan bersari-sari rasa teh Oh, gitu. mohon Sial ada. kayak ini Eh, saya benar
urang mana itu Dharma Jaya kanggo ka Bapak Kades. Aduh, jadi gedangan sarana. Kapan da kudu kieu sara awe mah. Oh, mohon. Oh, jadi beda-beda sarana teh? Beda-beda Oh, sarana. memang benta-benta. Ini eta jadi nyekal mitem di jalur rujit sama kitu. Kapan parawan kene? Hah? Parawan. Oh, jadi parawan mah kitu nyekalna? Gadis mah kieu geuleun. Lamun rana, Tah, mana? lamun rana da Minang. Mana minang? Heeh. Kieu kan? Bukan. Geus jadi. Aku mana minang sekali. Langsung nyindir ke atas. Langsung sini. Kamu kan Bapak aku. Ya. Tapi dites heula. Oke. Bisa teu. Sok aya lagu Polos Tomo baheula. Lagu Polos Tomo kieu nih. Sabekeun. Kikinciran dina lewi koko jaya di muara. Urang Dharma Raja nu balalageun. Dadi muara. Kikinciran dina lewi koko jayan di muara geranya orang Dharma Raja Dadi muara. Sejak ngiring ngabudayan gantru suling bambu. woi nah jadi gitu Aisyah lain gitu belum begitu sejak ngiring ngabudayan jasana sanes lumayan gantru Sejak ngiring kabudayan jasana sanes lumayan gandrung suling bambu. Belaku siapa mau kepecus Tong lagu ekan. Cina gandrung nabi mah gandrung. Repot. Nah, Indonesia kamarana gandrung. Tong lagu ekan. sampai satu binti lagu naon Tadi keluarga saya kemarin gini gandrung sesat. ya Urang gentos naik ku sedih prihatin. oh benar Sama lagu itu enggak habis. oh siap Coba nyungkeun kesurupan. surupan kasurupan saja Deui Sirina kesaban wengi. Mulang bapak ahum. alah kaprok apa kok pipiluan siapa Sini pipiluan karunya atuh itu teh. Maaf ngeprokan ka abdi, sabab abdi dikeprokan deui. siapa gitu nonton disebutan tadi itu gegeran palingan siapa kamari digeger anjingnya di tangan geger itu siap Bapak kalau digegel aneh, Naon? abdi mah kemarin lo ngicipi. lagi TV Yang gancangnya mau deh ke tetangga. so teruskan Wih yang dehnya so surupan. so Sirina kesaban wengi. Abdi di jujurung mulang pak ahum. ada terus Sanes abdi harares yang kada seorang aturan. Iya. aduh terus Singemu sumpah kapungku. Allah jadi bayar gitu suara Beas kurasa atau beas. Singemu sumpah kapungku. Diriawan balu karena
Bapak Kades. Pilih Allah. Alah, tinggal aja. Lamun jalma, lamun jalma, anu salah. Taktu menang. Leuwih teuing legung atuh sia. Astagfirullahaladzim. Eta Pak Kubu, Pak Kubu. Bu, ini udah awas. Aku merekotan. Padahal mata gua ini sekian mata gerakan dia atau akhir. Kubu. Sakitu ge milik sia teh. Iya mah amanat di Pak Kubu. Kapan aya ibuna? Maknya Pak Kubu teh ngabudak. Kapan baru istri? Kayak ibu lagi. Disangka si abang Bang. Ah, Disangka si abang hebat ibu nah haree, aku sing engal damang, ibu kubu. Lain seorang bisa robah gitu teh. Nya atuh udah kudu gitu atuh. Beda nih teh sora teh. Nah bentam. Aduh. Benten. Tiga orang ieu euy, urang kadupana, Kumaha? urang kadupana ditu urang Cianjur Selatan ngomongna teh kitu. Kumaha? Baru. Iraha di Bandung. Eta hayang seuri menyerukan hayam. Kamananya hayam kuring. Titi. Halohong eta ngalohong ka harti. Kumaha? Coba di kabupaten mah di ditu ka daerah kadeta jadi luhur. Kumaha? Ci dengan mobil teh nya dina celepotna bijil hasap. Kenapa hote geuning dina celepotna bijil hasap? Naon celepot sih teh? Oh, kenapa? Emang teh bisa dicewewe, kudu digojrak bae nya. Dicewewan teh naon? Bisa cutter. Tadi digojrak kan diselayan. Aduh, geus lima album. Akan Hah? da abdi teh kan teh sorangan. Jeung saha? Kapan abdi teh ngirim bala sungkawa teh ka akang teh ngabri. Ngabri di saha? Si Ohang. Oh si orang. Assalamualaikum. Hei, kabelah dia. Belagu. Kabelah dia apa dia udah lanjut kalian ini tuh. Atuh ka ditu wae meuning ka dieu. Ada kasaha kadinya. Kana cau. Ngejawab mau cau. Ih, kakak nanya kan ngajawab itu nak baru bikin ngajawab batinan. Oh, emang cau aya batinan betul? Hah? Cau aya batinan? Gak usah. Macam mana cau aya batinan awak? Hah, aya akang fitnah teh ka bener-bener. Ay mana? Hari sadera. Ini macam jumpa ni penting-penting kayak gitu. Damang sekohan. Fred. Damang. Oh. Ante. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah nuhun atuh damang mah. Kan sareng rumpaheun ka dieu bade ngiring bela sungkawa juragan Bima waon. Ada? Oh, Aduh, karunianya cek hijau nanya. siapa cek ijo? Ini pemajikan Bima. Arimi belegung. Oh, hari ini. Heeh. Ulu terus ganti pamajikan. Lain ganti pamajikan di baheula ge Arimi belegung. Oh, hari ini bawa. Kok ngaku orang Sunda tapi teu nyaho pamajikan Bima acang. Saha? Pangajikan Bang Bima teh cecioh atuh teh. Arimi belegung. Ya. Hari ini ya Kang ya. Arimi. Oh, hari ini. Heeh. Ah, hari ini. Heeh. Sugan hari ini. Hah. Arimi. Oh, hari ini. Heeh. Hari ini. Kang, wis dilawing teh. Angin nagalebuk. Wis dilawing. Teh wis teh. Mesti naon? Oh, coba barengan. Alhamdulillah. Lain ngobrol jeung maneh mah hos angin. Kaget Kang tina waos. Oh aling-aling mulanya bos-bos ka aing nu jengkol di teh. Hah?
bau jengkol. Tadi bau jengkol lah tadi geus eta tes nada eta. Naon? Ada kiripik. Mesti dikeripik jadi bau jengkol. Kiripik jengkol. Oh, bener. Ah, Naon? nanti geus lila teu ka jari teng nanti jelakong. Jalakong. Nanti teu poho geus teu nepungan wae. Putra Sari Harjati lu. Naon sih teh Sari Harjati lu? Baca telitinya baca. Putra, oh Giri, akang Giri Harjati lu. Naon? Putra Giri Harjati lu. Apa cek aing ge kitu? Tu dalang nate. Saha? Oh Bapak Dadang. Dadan. Oh Dadan Supardan. Jurig baca. Dadan Suhadai. Alah suhadai. Sunanar Sunarya. Sunanar. Heeh. Sunanar Surai. Sunarya. Eta mah sungkul. Sunah. Mun sia teh kumaha iket teh jadi kitu sia teh kumaha teh? Bisa wae sih kita. Itu hayang. Sia kumaha kitu alias teh bener. Itu goreng. Naon? Itu goreng patut si abang itu nu make dikitu. Tong tarik teuing atuh. Lilakeun ah. Lilakeun. Lakeun. Kang, ieu Mang Ade parantos kaul. Nah, Ayeuna ohang kaulun. kaul. Ngahibur dewek di pandewek teh sedih. Bintang geus tadi kaul. Kaul naon? Di ditu cenah. Oh, nyanyi tadi pan si eta teh si teh. Mah cucu. Kumaha, Pak? Mama Ayati cucu. Oh, teu bingung. Cucu. Tadi cucu. Saha? Maya cucu. Namun ngageruan kumaha? Cucu. Namun gancang ngageruan kumaha? Cucu. Saudara teh Mama Ayati atau cuma cucu Ayati teh. Mau iya nanti aku nanti ngomong ngarunuhan. Ngarunuhan. Lain ngarunuhan si teh. Ngarunuhan, cecep kana otak. Aduh. Cecep kana hati, kana batin. Oh, tadi pas ngaragu dengan kumaha? Kasenian kabudayaan. Di sana sanes lumangsu. Lumayan dari lumangsung bro. Lumayan, cecep teh. Eta teh naon eta sengat? Oh, sangat. Kumaha cing? Deui. Lamun dek ngawi kudu kabudayan kasenian. Biasana sanes lumayan. Oh, Pokok dianggo hiburan, ngareket dulu-duluran. Jadi antis, Lain ngaraketkeun. ngaraketkeun dudurukan. Duduluran. Aduh, aing tuh. Ayo dia. dulur dugi kasih ngeraraketnya hawatosnya. Ngaraketkeun dudulurannya kangnya. Aya ningan. Nyangakeun garapan sawah. Nyangakeun garapanana. Oh, mana? Pamugi bahan bangunan. Belaku lain. Pamugi mangangkat tapi ieu. Tapi ieu. Salah. Sumang semua. Ieu. Ini hos si semua. Ini siga soang sia senapas teh. Habis kene soang. Lamun sinden make si sindiran. Sudah mah. Ragi sabela di Banjar diremekeun dua nana. Diremekun. Dua nana. Nu sabelah deui mah duka ka mana? Ka Tasik, duka ka Sumedang. Curi. Sindiran sinden mas. Dah. Kan. Ingat teh wing mana? Lagu anyar di Pasengarsa. Pangesana Bapak Haji Dasro. Lagu anyar. Lagu naon? Lagu Dasro nih Dasro. Dasro nih dadali manting. Oh, bisa orang bisa. Awing Cisok. Masa kumaha? Nih.
Dari manting ti peting layang masuk Coba tuh kaya pak itu mana? Maneh manyanyi dadali wae siga mohon doa restu. gawe di keprokannya jadi semangat. Oh semangat. Dari manting ti peting layang kayangan neangan nu amisan lain saripaning berdua eta mah belegu eta mah atuh kana kinanti atuh Kaciri ngaku urang Sunda buhuluna nganggo kopeang buhulu Mas takana nganggo kopeang lagu dadali dugi ka kitu buhu kumaha babari itu lagi lagu dadali kumaha dalali teh cangkuri lain belegu tadi eta mah kapan cangkuri lain teh gaduh tatangi dadali jangan saya dugi ke kana dadali lain nanaon teh tadi nama yang ngalagu kidung nanti ngaraja bisa ngaraja sieun kayuan sieun kanaonan sieun kasiniran Kana siniran kumaha cing? Bapak kades. Nah, pakai siniran. Pasti ngina yang mikir ahum. Ahung belegu. Ahung. Tuh, alamak ahung sieun adung kasiniran. Pokoknya bener. tak ulah sekali-kali ngalakukeun batak nyinggung ka batu. Ayo ngalaku. Lagu manu geunaheun nu bubuh di jogedanana. Ayo mana lagu danu bisa? Cangkuri. Siapa hayo cangkuri leng? Kan jajan nganggo joget. Nyinggung kan. Sokan. Pokoknya mah wing teh poe teh bunga pisan Kang. Bungana teh gerahnya Kang sok tebak wakang. Bunga naon sih? Ohang rek huntuan deui. Lain. Ohang rek menang milik. Lain. Ohang rek kawin. Lain. Ohang rek Mekah. Lain. Ohang rek naon tak? Rek ngalagukeun cangkuri. Ohang rek. Jadi nu ngalamun maneueun ka ngalamu atuh. Ohang rek boga sawah. Hah? Ohang rek boga sawah. Tah eta pisan. Bener. Boga di dieu di di Kecamatan Dharma Wanita. Dharma Raja. Dharma Wanita sih teh. Dharma Raja. Wing boga di dinya loga pisan. Sabaraha kana? Sameter. Sia kernaon sameter atuh? Jang sawah. Mainnya sawah sameter. Hasilna sakumaha? Aduh. Sawah sameter. Ya. Belakang ku Pare. Tah nu digawena jangkrik. Gamel. Sok. Cangkapan rumusna. Rumusna kumaha? Si eta teh boga sawah teh sameter. Sameter. Pelakang ku pare nanging lain di luhur kahana terus mebes. Sabaraha ton itu di sameter. Eta terjadi parena. Moal ngan maot we urang teh mebes kahana si teh. Sameter boga sawah. Nah, kamana we Kang ngomong mah. Jadi ulang teh supaya boga ieu nya Kang. Eta jadi disubitan dia kenaon? Hah? Disubitan gitu naon maksudnya? Seakan mah teh nyaho. Naon? Ieu teh jimat. Jimat naon? Begitu bisa kebaik jimat? Astagfirullahaladzim, seakan lamun dicopot ieu itu jadi jimat. Jimat naon? Simpen dina dompet. Terus? Satuntung manehna hidup. Ieu aya dina dompet. Moal ngalaman. Teu ningali nu ngaranna tangkacau. Ieu aya dina dompet. Ya. Loba pisan. Bener teuing sia mah. Loba pisan manfaatna teh gebog teh. Si abdi ge dibere gebog eta teh jimat. Jimat naon? Eta teh jimat baragi ngalakagong. Ngalambagong kumaha sih teh? Nah, lamun urang geus boga gebog eta, urang rek ngalakagong. Neangan tambang, tamang segede kieu. Tamang terus Terus dibalur ku gaji.
Terus gebok eta tunau. Heeh. Engke dihakan ku Bagong. Terus Kuman gitu as, engke Bagong tamah. Mudik mangdi ku Bagong nu sanes. 30 kan tunalikeun eta siga tas bere Bagong ketemu di. Gebok teh. gebok ditanya. Ih, Alah, disangka aja manfaat nih. mata sakur ieu mata dina ulang tahun atau salamatan lembur teh perlu diayakeun teh sabab naon tina hasil karya lembur teh urang bisa ngahasilkeun angkot. Mesti dijikan angkot di mana teh? Harayakan Angkot naon teh? angkot. Angkot itu angkutan. Hah? Nah dijikan angkot. Iya, akan angkot naon? Kecik siap di angkot. Saha? Siapa liar? Lembur maneh mah cepot. Lembur naon? Angkot bisa ngahasilkeun angkot tina gebok teu rupa-rupa angkot depan aya angkot kacang, angkot lodeh. Angen berdiri kita mah. Jauh. Mana bisa angkot? Mana bisa angkot? Jauh belum. Oh. Tidak angen jadi angkot. Lebih bisanya. Tapi Waduh. Eta mah angon. Dia mau ngomong ke teh masalah angkot. angkot kumaha itu hubunganana? Aku lebih ke tengah arti. Kau tinggali Sok kuakan. cik. Itu aja sampel. Aya. Ayo yuk. Jauh. Jauh. Ayo kalapa. Oh. Lamun sabaraton. Oh. Bau jual. Oh. Hasilnya gede. Oh. Balikin ke angkot. Jadi masih kena. Tapi Akang atuh. Entong borok. Make ieu tah, make ieu tah. Oke, naon teh? Iya bujur. Ada siapa mau tak na bujur. Entong dipake angkot gebok mah. Ayo mah keur ibu-ibu resep masakan. Cara mais pindah ku gebok. Di kumaha? Kieu carana teh lamun mais gebok. Tapi ya ini orang mais gebok we. Gebok disiksik. Kudu dilaplok dirinya sia teh. Gulung, manya dina elu. Wah, itu manya. Ngeblos kok aing. Aduh. Jantan cara mais yang kanggo ibu-ibu aya resep masakan dia. Kumaha? Mais gebok. Jadi gebok terus keinjeksikan, urang kedang arenos katucar sareng koneng biasa ngangol aja. Maisare lukmas hiji, terus bungkus ku daun. Cici. Hah? Jadi beli mas hiji Bungkus ku daun. Terus Tak gebokna mah piceun we. terus Gebokna piceun lukmasnya dipanis. Tak engke dituang ku ibu. Si Geboknas teh. sanes lukmas. Upami nuju tuang lukmas emut-emut eta gebok kumaha carana ibu hoyong nuang gebok. Kan gamping. Tak itu cara pais gebok. anu di lebok mah, belok emas lain gebok. Kapan bayangan wungku? Oh, bayangan nanya nih kan. Jadi asal. Siapa apa kan letik? Ayo hang, kade jeksa kade. Kade jeksa. Duitnya tadi udah gelo. Kade nu gelok. Nu gelo. Di mana? Tuh, arwah kewi. Saha ya? Tuh. Belok. Hang kunaon hang? Baca kos ya, balos ya. Ya kos balos. Beong ya. Bagaimana sih yang belo? Emang lain kabayun. Palakuk siang. Tak kira-kira Kang, abdi keur ngaliwat. Bonon. Awas kan bonon sakali deui. Jawabnya, mau kita tadi nyebut bonon. Bagaimana sih gak bonon? Ampeun siang. Ayo pilih dulu, we. Emang Laku kadang nyeum ku indung aing mah sia maneh teu disiksa mah sia. nah, teu ngeunaheun disebut bonon. Tah mari bonon. Naon? Ublak. Sarua beurik. Cek. Cewek aing teh uce. Lamun ece disebat bonon kudu atoh. Eta teh lagu Sunda, Cek. Naon? Bonon gari. Boronong, beurik teh bonon. Tina jago teh sanes. Boronong eta mah. Oh, manawi teh. Lepat teh. Naon atuh deui?
sia sekali-kali deui nyebut banon sia. Nyumput ya Kang ya. Sok. Tinggal nih, pagu-pagu itu jadi mana? Eueuh Kang. Asik eueuh. Asik. Eueuh. Jangan ada sendat. Ya. Kang, Hah? kau udah bikin tadi saya yang ngahibur. Yang ngahiburnya. Utamina ka Bapak Kuwu, Bapak Ehem Superman. Hah? Jakarta gitu kan. Di Jakarta mah ada Ehem. Lain ehem. Ahum. Terus. Ahum. Itu dalam kebu atau seteng? Punten juga teh gebok. Dalam dijejak sebelum. Ini luas. Belaka sia. Hah? Belaka. Urang ka tinung kene dibatan di sia. Punten. Au. Kemana gitu sih? Siapa campedak ke dalam sia? Ayang. Capedak, Hah? capelak. Hah? Ada sebisi aya. Tanong. Kawalan. Kawalan tahun. Ya, lamun dorakat di dalam, kaluhur moal sirungan, kaharap moal akaran. Entong percaya. Entong percaya. Nah, mau kita percaya? Lamun kadalang tegas ulah, lamun kadalang tere pasti. Inung, juri kita matu. Ai dalang teu nganggo tere. Tahu aja inung tere. Oh, Astagfirullah. ada lagi teu dalang nganggo tere. Amit abang kana urang Bandung. Amit-amit maneh sih teu teu ngamburadul kitu. Manya pujit kana. Astagfirullahaladzim masih eta. Akan. Cepuing banyak. Mungkin kurang mah gitu tah. Lamun baheula dilahirkeun teh atuh tali ari-ari teh dipotong. Lain kali ari-ari. Naon? Gaul. Gaul naon di mana yang gaul? Kan kieu teh ngaranna Mas Mori. Aksesoris, juri lain mas mori. Hah? Aksesoris. Aksesoris. Saeta Naon? aksesoris. Aing mah udah itu. Nantung, saya teh nantung. Nantung sieun sia eta namanya tinggal dulu kan kita belasan mangko. Warna-warni di segala lapis legit. Gaul. Ih, Gaul. Gaul satu. gaul tinggal gaul eta. Tengah ari situ ieu Maksudnya saya teh nantung teh aing hayang diuk sakeun. Urang ayana dina seni nya. Ari nu kurang di keureuyeun teh kadina seni Sunda. Seni Sunda. Nah, urang mah ngokolakeun teh ulah luar tina seni Sunda. Ulah ari preti mah. Allah preti. Preti. Bola-bola preti. Nah, Punya ya preti. Bibirna sampai galengan hui. Ulah gitu bener urang percaya kasieun arena preti. Margi sieun kantos pret kudu bina cet. Kami menawi teh kudu cet. Tapi bener nong, mana digigir juga Sri Kani. Di dia. Di tukang dia Sri Depi mana? Di hareup mana juga Sri Galana. Nong tuh Pak Kuwu, nong. Aku Paku gaya Siga buaya. Balaku. siapa kesak merah duit disebut juga buaya. Hah? Saya juga buaya. Tiga naon. Juga gorila. Apa saya? Aduh saya. dengan duit deui dina. Pak Kuwu tong diperkosa, Pak Kuwu tuh. Ibu ya Pak Kum. Kalau saya hotel no. Itu ngaharewas Pak Kuwu jeung ka kitu. Lami-lami teuing. Tus ribu. Mane tuh sering Tuh di tengah didinya tuh Di sini mau kada di depan malah nion. lain ngawanin eta mane nu duit dina teh ko orok. Aduh. Orok kumaha sih teh orok? Teh orok kumaha teh orok? Kana mun orok heut nanti dia. Neng. Oh. Ya, kang. Lawan. Berat, kok di situ berat. Kang, Hei, saya
saur palurah teh cenah pamnyaurkeun paruk mana. Oh, paruk mana ya? Oh, paruk mana supados ka dieu kitu da. Da abdi mah pi orang pakunya ari abdi sorangan mah teu hayang deui paruk mana ka dieu itu barang bubuk mah. Ieu mah. Paruk mana? Hah? Paruk mana? Paruk mana? Paruk Paruk mana? Paruk mana? Paruk mana? Jadi dia ya kan? Ini barang ka dieu paruk mana? Oh, paruk mana? Dia deh. Ai paruk mana? Tuh, Acan ka dieu. paruk. Paku. Paruk mana? Kanya. Ya, namina teh ruk mana? Oh, nya, lu mana? Geruk. Mana geruk? Lain belebuk dengkeun kita namina teh paruk mana? Ya, ruk mana? Di mana tah? Ruk mana? Guys, supaya itu pas saya. Naon? Pak Ruk nu balik mana? Ngerti pas saya. Liur ka urang ieu ka Bandungan. Nah, Bandungan si Ocit komo riuh. Naon Ocit? Naon belebuk di Ocit? Ngerti teh Ocit. Paruk mana? Aya. baru kemana? Oh, naik. Paruk anu mana? Itu Pak. Tah, ieu tah paruk mana teh tah? Kangga tah paruk mana teh tah? Oh, Tinggal ganteng gitu. Ganteng. Ganteng. Semua. Cara sedang eta. Paruk mana teh jalmi gini. Emang paruk mana keren seks itu mulu? Nuhun paruk mana? Pak. Nepaan ukur. Ikut. Melu. Anu abi mah sok kanu mere arti teh sok ikut. Nuhun paruk mana? Korban. Aing tuh di belewat eta. Terus masalah cicing ada di dinya. Salah cicing. Udah kakak kuku nyebut tiga buah ya. Oh. Salah cicing mah udah bahagia. Salah cicing, belari itu. Cicing belari itu. Ukuran mana gladir? Gladir itu. Oh ini kan sih di kain itu. Dalam petot. Semua kaliwat wah jijik ngomong dalam belegu. Dalam dileyak. Mau aku enggak ada. Geus sehe. Tong Pak. Atuh tong di Geus tong ribut wae ieu mah ka pasarean wae atuh. Sing aman. Parasea di pasarean. Hah? Parasea. Harus diganti. Aduh aya anak kalah kahareureun. Gila. Aduh. Gila. Kalah kaharere. Jadi di kumaha sih? Abang. Geus Bapak aing bisa baku sia. Udah, abura. Lumayan. Jadi si Uwa jadi engke ngetok. jadi ngetok nganggarana ganti. Naon? Semar si Majunta. Aduh, aya anu. Anak. Ya, Eta teh bapana si Acepot. Uwa teh. saha jeung Bapak Semar Bandar Hayam. Hei. Badranaya. Badranaya. Badra. Ya. Ini kan. Hijikeun. Badranaya. Badranaya. Bayar Badranaya. lah. Badra. Ya. Badranaya. Saudara. Jadi ulang harus sakaran batu si bapak aing di teh. Sa. Ba, dra, ya. Badranaya. Hah? Ba, dra, ya. Ya. Badranaya. Badranaya. Moal bentes, moal Kang. Si kumaha? Semar. Hah? Semar. Saha? Semar. Pengangken-ngangken man menyamarakan data alam. Wah, hebat. Jika namanya urut dalangnya. Pak, Urut dalang nanti. kantos kebubur lagi. Bisa nggak dalang? Ya. Cicik dites guys. Abi sini. Lamun sora Batara Kresna kumaha? Aduh aya anak. Lain ya aku. Menyadus aduh aya anak sedek. Mane mah doraka si tiwa-tiwa yang itu mah kadrus. Ambulan. Amuing. Amuing. Ambuing.
Tah, cici kenal. Nah, kalau kan Eta siapa terus teh? Tresna ya? Yayi, Alah, yayi kaipeng. naon? Baik. Yayi Panwa padahal mah. Panawa. Panawa. Yayi. Angin ngagremuk yayi. Arjuna ku Arjuna. Arjuna. Kabatar. Jadi ngobrol. Ieu kumaha lalampahan kaula. Oh, gitu jadi. Terus ada dona gitu. Ayo wes seri sete. Datang. Emana Kresna teh nenek lampir sini. Ayo cekian. Kresna Arjuna. Ayeuna Dharma Kusuma. Ngobrol Dharma Kusuma. Nah, eta Dharma Kusuma. Ngobrol. Ini lain Dharma Kusuma, ini mah Dharma Raja. Apa dina wayang? Wayang. Raja. Apa wayang? Raja. Hah? Banyak. Apa wayang? Wayang. Raja Dharma. Raja Dharma. Dharma wawayangan wayangnya. Rasa sana lampak. Ngacun mata kadulung. Halo, kutung tuh itu. Pinatik sinebar. Kalau kene sih. Acan. Yayi, ulah wakat ditutu. Yayi. Kresna. Oh. Yayi. Datang semar. Tuayana papa benera ku Benara. kapan semana tos Agustusan sia teh meuli teungap semaranya anak banera tos Agustusan Wingnya di Gatot Kaca. Kita mana kudu bisa da mana artis kudu bisa. Sorot kaca. Bisa. Wing. Ieu geus tane mah sarikadi sarikadi itu sarikadi teh naon sarinande we mane mah Siapa ngarusak kawayangan bisa Pak? Mana Gatot Kaca? Kamu Gatot Kaca. Kurang gede. Siapa sedang orai belum? Buat deh. Kuat. Nah, sini Air. Air. Aktif. Aktif. panyanakna tina kuait iya orang Batak kumaha Mas Batak. Mal balik. Batak mah di pitah di dieu mah balik. Terus ayeuna ieu lamun rek diajar kana gamelan Sunda. Kana gamelan Sunda kudu apal kana kata-kata, kudu apal kana notasi. Oh. Dari apa karena notasi ngejah notasi kudu bisa. Tapi abadinya udah tuh bisa. Mana tuh bisa ngejah? Dasar si eta. Tuh jagona. oh Nah, cing. urang mah baheula keur zaman bapak pokok koswara almarhum pan sok nyanjikeun lagu eta Lagu naon? lagu kesenian Nu kumaha? kasenian di lodok soang jaluna Lagu lain. Awas ya. Kesenian miwanda kreasi anyar kan bisa di lodok soal jalur. ah si salah maleko katuh mana Tadi tadi ya. Ari mana pernah diajar maca? Maca pernah. Ngejah ngejah Pernah sekolah. sekolah di mana? Di SD? Di Sieta. Di mana? Di SD? Di Sieta, Bu. beli googling SD memang SD mah nya TK heula Ah, Di deh. TK? TK teh singkatan teteh Nah, tukang kerupuk arek kana SD SD naon? SD disingkatan Naon? SD jadi sekolah dangdut Sekolah dasar, Bu. Sekolah dalam. oh sekolah dalam Nggak saya nama lama Mak macing. Mane bener bisa maca ngejah Si kumat. Mane batu B-A-B-A-T-U-T fondasi kapan batu geus di semen Acan B-A-B-A-T-U-T itu B-U-B T-A-T Buta. Masih menunjuk ke dalam itu. Buta. B
pati. Bati, batu, buta. Bisa berarti mana? Bisa ngeja. Bisa ngeja. Kabeh bisa ngeja. Bisa. Bapak ngejana kumaha? Bapak. Ibu. Keur ka pasar. Dieja. Ngeja. Da sekala kadenge jawabnya pasti keur ka pasar. Ibu. Ibu. Bibi. Bibi. Seng. SSE ini. Sebelah punya SSN. Salam. Nah jadi SSE Eng. Lain. Naon? Belagu. Naon guruna? SSE. Seng. lain SSE urusan. Galuguk teu bisa Nah, ayeuna mana ieu? Seng ing. Lain seng ing. Naon? Sok tanya seng. Gimana? Seng. tamaga pasti. Sahabat lamun lain tamaga mau bisa dipakai seng. Ayeuna mah. Sok, tinangaran. Ade. Ade. Wih. Cepot. Cek popokan. Dah boleh jenong. Nong. Oh Nggak serangan aja. Lain gitu, Jurik. Ohang deh aja, Kak. Itu sama heula sama. Ai kana kopi hanya mah kainung didupak semua. Ya. Ohang deh aja, Nak. oh Hang gitu. Nyanyi. Kang, lagu baulan Sunda. lagu Sunda, lagu ente jenong lagu orang dia aya orang Sumedang. Lagu naon? Lagu tah Bungsut Bandung tah orang dinya tah. Bungsu lain Bungsut Bandung. Urang sirut aja. Sirut aja berartinya. Situ Raja. Itu Raja. Nulis ieu mah teu sieun melotot teh getek. Berarti apa lagu? Lain. Siapa tinggal ibu ngetat tinggal itu banget tadi kemana? Dia. Tadi Pradia sih. Tadi yang ada dipuji. Aduh. Banget menuju juga kotak amal di situ. Kak, Daun. nyanyi. Nyanyi. Habin. Waduh. Oh, anu dinyanyikan ku si Tahun Bandung. Bungsu. Hah? Bungsu. Bungsu teh lamun boga lancet, ieu mah katuga lancet. Jadi? Tahun Bandung. Lalu mobil butut Mak, kopi butut. Habin. Waduh. lain kitu siya mimikina belum Kumaha? Cangkur. kapan campur ieu na meser mobil mobil butut. Awon mobilna. Mana mu eleh wae. Yung melotot. Ayo siap, ayo siap campur. Piye putus? Kan budak nyanyina. Wah, eta. Nasa tong lagu eta laguna. Model awet pejet ku para itu. Awet rajet, lain awet pejet. Terus orang aya, hah? Awet Raja cuma awet Raja. Eta deh, mate. Awet rajet. Sok kumar, Sok pen, pen. Pisau ini. Ru. Gitu teh rumahnya. Rumah ini akan dijual. Belum Losna. Wah, saya buat Dengekeun rumah ini akan dijual. Rumah ini akan dikontrakan. lain. Kumaha tuh? Rumah tangga. Oh, bisa tuh gitu mah. Oh. Rumah tetangga akan dijual. Rumah tangga jeung manehna.
rumah tangga segitu 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 Dari lagi. rumah tangga jeung manehna gitu biwir juga gitu geus teu kahitung lalieun nu lilana ti bujangan nepi ka bujang di bujangan jeung parawan ti parawan nepi ka parawan Lagu-lagu ti bujangan jeung parawan nepi ka rawuhan nepi ka geus orai anak geus orai reuhan anak tapi jodoh tetep pageuh jodoh tapi jodoh tetep pageuh tapi ngan maluncrut wae aku curut Hei. no Kurang ajar mana lagu tengah capruk. Terus mana telen sindennya si sindenan kira ge. Laguna ke lamun dek lagu ame trajet nu bobodohan. mau kemana Rumahan tatangan. Jadi bobodohan si teh. Terus si sindenan mana mah. ente da kudu bener atuh diajar lakuan teh kudu diajar da loba lakuan teh atuh lain loba si teh lain no emangnya teh Harus. Dek nyiden wae lila siam. memang awewe teh gitu teuing saha wewe Duder. saya teh wani kain teh Duder kasea. ari tau jeung heula untuk kain teh wani mana kain Ewe. macam mana kain teh kudu kan itu kunaon Iya, Pak. Ini teh pada disumpun sih saya sautik itu mah budak baca kawin sedang. lain nyeri hati kunaon nyeri hati kunaon maneh Kan iya. Ini teh lu tapakan jeri teh panan ka Kang teh itu dah sia tadi sentruk-sentruk ku teh da para beres yo wae sentrukkeun sautik PT kakak kamu lalu yo. Kok urang mah teh kunaon Iya, Pak. Tadi kan mana teh di sentruk-sentruk. Oh, ini kadio, mana meureun sieun dicarikan kudalang. Mana ngamuk kawin. oh bang nyeri hati teh kunaon Iya. lu tapakan semua Lain gitu atuh nong. Mana itu kudu bijaksana lamun situ leweh. Lamun situ leweh langsung mana nyelengkeung. kumaha Ulah lewe tong lewe bae terima ke Irlanda apa saja juga ada bukti nah urang teh bisa kumaha ana jadi salah ulah lewe juri siden perwengan kitu geuleuh tak lain emangnya teh karunya ka dewek kapan aing di keur sedih teh nah juragan Bima kabijakeun maot oh hebat atuh juragan Bima maot hebat sia mah hebat beungar loba salawat mah gede juri malahan mah kan ayeuna teh keur aya kompetisi naon kompetisi Sutiragen Cup naon teh Arimi tah eta Arimi Cup da ieu teh bikin kaloba anu gerlut saya marah itu teh tapi da ai hate dewek mah euy juragan Bima teh can maot kitu euy tong kitu Kang Bos mau. dari jelema mah lain ieu mah hate dewek Akan penting kana ate dewe. sia mah Oh, itu kan Ari cedera. Ari ngadoa mah kudu ngadoa mah sanu nyaho anyel teh maot mudah-mudahan atuh teh maotnya Ari mudah-mudahan badoana ti abdi mudah-mudahan mah sing sehat walafiat amin gitu sok sanajan ayeuna nya juragan Bima naon cenah aya beja mah diteuleum ka laut nya Kang nya mudah-mudahan we sing sehat walafiat isuk make to kapanggih bangkena gitu jadi urang teh kan tuh anger maot juri bangke mah kan sehat
Tapi si Kabli makan si Gena juragan di mama lama gede dibuka laut ngamang si Gena Apa ngamang? kan Albasia. Jadi betul bejaga. Betul Kang, nya gitu ya tuh nyawanya. Abdi tukangnya. Abdi rek mantu asine di ditu nya. Sok, mana yang hiji cile? Dinena karunya kan sorangan. Sok, mana nyinen dinya di tukang. Aduh. Johan ngalo. Orang mana kalau kan? nya Abdi eta mau acau manggulan caunya. Wah, gandeng gelar nilai orang. Cicing. Hot. Ya. Lain kasih jalan kain. Hot.